sahabat sejatiku, hilangkah dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Tak selalu berpendapat, kita ini yang terhebat. Kesombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja. Aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Pegang pundakku, jangan pernah lepaskan. Bila ku mulai lelah dan tak bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangkeun wastapun Yanti Octavia Sanjaya, Wastapun Maharani Permatasari, abdi sareng sangan abdi selaku siswa kelas 11 SMA Negeri 1 Majalaya. di Majalaya. Kilu dinten Kapayun bade melakukan Studi tur ka Jogja. Ayeuna arurang tos dugi di Masjid Agung Kulon Progo. Di dieu arurang bade Mandi ganti acuh ya salat subuh. kusabab arurang dugina tabu 1 janten arurang istirahat deui di masjid di lebet masjid. Oke? Rani nggak kenal. Abin teu ayaan. Gitu. Hai, pendak deui sareng abdi. Abdi oge. Ayeuna arurang kelas 11 utamina arurang duaan tos rengse ibak gentos acuk sareng salat subuh di Masjid Agung Kulon Progo. Masjid Agung Kulon Progo ayana di Jalan Ki Haji Ahmad Dahlan, wates area sawah, wates Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penghilapnya miring kegiatan arurang. Oke? Dadah. Hai, wilujeng enjing sadayana. Ayeuna nuju aya di Rumah rumah makan atau restoran Resto Kalasan. Di dieu arurang bade sarapan tong hilapnya nuturkeun kegiatan arurang salajengna. Halo sadayana, ayeuna arurang nuju tuang soto di Resto Kalasan anu tadi. Nah, itu sotonya. Aya bihunan, aya Ayam. toge, aya daging ayam. Nya enak banget pokona mah. Selamat menikmati. Ayeuna arurang bade angkat ka tebing brek si Mbak. tuturkan terasnya kegiatan
arurang. Dadah. Oke, hari ini kita trip ke gak tahu kemana. Pokoknya kita berangkat. Hai, ayeuna arurang aya di Candi Ijo. Panas? Ieu teh namina Candi Ijo. Walaupun warnana teu ijo. Bukan walaupun apa tuh? Sanajan warnana teu ijo. Tapi namanya Candi Ijo. Oke, aku capek banget, Tay. Wah, pemandangannya bahasa Sundanya apa? Nggak tahu. Wah, iya bagus banget bahasa Sundanya. Saya pisan. Saya pisan. Capek, tapi pemandangannya saya pisan. Capek banget, capek. Iya, yura arurang bade asup kah jero. Kalebet. Assalamualaikum. Bagus banget loh. Bau nogenya. Ini baunya masih itu loh. Saya pisan. Oke, sok mobilan. Iya teh. Saterang abdi Di Lebet Candi Ijo. nyembah Dewa Siwa. Saya pisan. Kanggo nyembah Dewa Siwa. Iya batu jigana nganggo muja dewa. Iya sisi lain dina Lebet Candi Ijo. Ini kan gua naon terang. Tapi ini bagus banget ya, ini nyusunnya gitu. Ayeuna arurang diangkat ka Bapia. Hai, arurang tos jajan-jajan Bapia. Ayeuna arurang menuju ke hotel bade istirahat sakedap. Oke, dilajengkeun deui ka Malioboro-nya acarana. Dadah. Ayeuna arurang nuju bade ka Malioboro. Itu arurang bade jalan-jalan.
itu hilang kemana? Ayeuna teh urang nuju tuang pagi di hotel Cakna tuang tadi atus tuang sangu terus tuang melon tuang sereal ayeuna tuang minum teh teh tos ieu urang teh bade angkat ka lapan terus kata urang mah babasuhan asa galarupi kenapa tos terusnya Tak sangka omongan rupawan indah hati yang gamblang hasratku ingin Ayeuna urang nuju di Jeep bade ka sekarang ayeuna urang aya di Telaga Putri. Orang balik ke mana? Ayeuna urang bade jalan-jalan ka mana itu nganggo Jeep. Sopirna teh aya. Ini udah ditulis Siga yang abdi kumaha siga ieu siga buah anu kuning pengilapnya nyanyi arurang Nani. Hai. Katia. ayeuna arurang nuju jalan-jalan jalan teh naon ini buat ini Enggak. Iya, Sam. Hai, ayeuna urang nuju di Jeep, urang bade Jalan-jalan. Jalan kan bahasa Sundanya lupa. Rapi, bade basa-basanya. Basa-basahan. Ya. Ya. Basa-basahan. Catherine. Hai. Simangnya tuh simang, mana simang? Itu simangnya. Dadah. Ayeuna urang aya di Museum Mini Sisa Hartaku. Pas kamar tidur anak. Ieu barang-barang pusakana. Tuh, kayu ulen. Hai, ayeuna urang aya di Bangker Apa itu teh? Kali Adem. Bangker Kali Adem. Jadi Janten caritana baheula teh aya 2 jalmi aya 2 jalmi nu berlindung anu berlindung kumahanya anu ngiuhan lah di di Bangker. Bangker eta. Tapi meninggal. Ameh teu kena Lapa? erupsi Merapi. Lagi makan apa? Ngan angger we anu dilebetna Meninggal. duduan eta teh pupus ku sabab Itu beli panas ya masuk panas lapana teh lebet ka eta ka anu ka dalam ke dalam bunker.
kalebet bangket. Dadah. Hai. Ya Bade babaseuhan naik di dua. Parah. Masih bisa. Nani. Ayeuna urang nuju babaseuhan. Dinuju. Dadah. Ini airnya. Ini China kan? China mana? Oke. Tiris bisa. Oke, macet. Hai dulu dong. Hai. Arurang nuju ayah di mana? Di mana ya? Mas ini di mana? Kali kuning. Oh, Kali Kuning. Kali Kuning. Di Lapatur. Ada satu tadi. Rame rame. Tuh 2 3. Nanti kelihatan stupanya. Ya kelihatan. Berdiri. Yuk, keseruan di bis Arurang PCG. Jadi nggak kelihatan.
terakhiran ya. Bapak duitis ya. Bapak duitis ya. Tuh. Ayo, hanya dah kembali. Ayo. Maaf geser. Faisal apa? Bahasa Sunda. Sampai ayeuna hari terakhiran, jadi ya janten orang kedah semangat. Ya jalan-jalan dia nukalan bakal kariwa ya. Orang-orang bakal gila. Ngawon mana diri kan. Si Hadi ya Allah. Si Hadi. Musik itu nukus yang paling biasa dipindah hapunten pilih aya kalepatan ayeuna simpuring cara rombongan kelas 11 sadayana beri uwi ke Majalaya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.